Telila cicing di Sunda, tapi ka poho lo ke Jawa ge. Jangan marek dibawa ke Ikin Sadikin, Mang. Ngadu nasib dah lain judi situ. Hei dulur-dulur kemonesan, kadaria orang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan, bisitana cek batur jelema edam. Mas, di mana bengkel nu alus? Atuh bengkel nu alus masih komeng ya alus eta tah si masnya. Oh, Sok menerkeun motor di Mang Komeng. Bibir rek menerkeun naon di? Eta arek melke roda kahirupan, ngan hayu we dihandap muter-muter. Please bi, henteu kitu konsep Nabi. Ya, roda kahirupan mah moal bisa dibenarkeun di bengkel. Iwati diri orang anu bisa menerkeunna. Ya masnya, bener tuh. oh, Mas, cing pengarukiahkeun bibi orang mas lah. Pusing aing mas. Bang Ces tong mas bahaya tuh. Pan orang telila cicing di Sunda, tapi ka poho lo ke Jawa ge. Ayo eta logat naon atuh setetarno. Ampun teuing. Mi eueun usah hulueun ieu. Eta logat naon eta bieu? Ai Mang CS, eta teh lo ke Jerman. CS. Anjing Jerman cenah. Rudat anjir hiji ge ieu rudat teh tamahan deui ieu. Balik anjing. Mang, ke mana emang? Balik ah. Di dieu lah tuh Mang . Aing jay ai bi ebah eta gering naon jay? Rombeheun cenah, Mang. Mak nyaro romeheun teh kudu dibawa ke rumah sakit ai maneh. Pan rombeheun hage dina hulu, Mang. Jadi bebas rempag nih, mau diajak ngomong teu nyambung. Si maneh nya. Terus kumaha atuh jadi merenana dirawatna? Jangan marek dibawa ke Ikin Sadikin, Mang. Ikin Sadikin. Nya, Dokter naon teh dukun? eta nih rumah sakit nu di Bandung. Anjing. Ikin Sadikin cenah. Dak rempag. Lain Ikin Sadikin saya rumah sakit di Bandung mah. Hasan Hoerudin. Aku kerempag anjing. Ikin Sadikin cenah. Ampun teuing. Aing mah teu ngartimu si aku tatangga euy. Tetangga nu mana ya teh? Eta tatangga nu beungeutna jiga Turaes. Oh. Emang kumaha gitu? Geus 3 minggu ka tukang aing panggih jeung manehna hayu we micen beungeut teh jelema. Cen banget. Heueuh anjir. Teuing dosa naon aing perasaan ci aing teu boga dosa aing ka manehna. Emang di mana Brad micena? Tadi ge ngaliwat ka hareupeun imah urang. Anger anjir micen beungeut eta jelema. Parah ceuk aing teh. Oke. Tapi orang ge tadi liwat Brad hareupeun imah di dinya. Eueuh banget si eta. Amun duit 10.000 tadi orang manggih di dinya. Nying anger saremo ieu. Duit aing eta mah. Please atuh mo sia teh. Ya, paribasa maksudna micen beungeut teh. Piraku anjir eta bebeungetan si eta nu jiga Turaes ngan hiji-hijina rek dipiceun nya. Rek diganti jadi beungeut naon ke atuh si eta? Heueuh nya Brad. Beureun ge sanu mulungnya banget gitu mah. Nya heueuh atuh mulai nu daekeun ya guys ya. Isuk teh poe Minggu lain bi. Nya, Antar orang yuk ke pasar. pasar mana? Eta anu di taman nih. Tuh hayu. Tapi terakhir bibinya teh boga duit Anger aja bi aing ieu. Heeh. Pokoknya asal bibi nganter orang, ke orang ditraktir bibi. Hayang naon di ditu sawargna 2.000-an. Main ke taman aya pasar ya. Teu gaul bi aing ieu tumben. Tinggalin berita ya. Tiap poe Minggu aya Capri Day aya nama di taman teh. Disebutna teh pasar kaget. Rame si abi, yuk. Terjadi Nah, mun di mah turang borong-borong rewasannya. Ada yang cak-cak beger oge ngaranjuk ginggiapeun mun budak mah teu bisa sare. boe bah. Manyarewas anjir. Ngadenge cek-cek beger. Parah bi aing ieu so imut pisan anjir. Ginggiapeun cenah majar teh. Nyada orok anjir.
Bi, ya. Pasar kaget barina oge ngan ngaranna hungkul, maksudna pasar dadakan, ayana poe Minggu hungkul. Parah aja bi aing ya. Ha, bisa wae ya. Boxer toke. Kos orang mereka kota juga na kos ya. Di lemur anjir nggak sebuah pengusahaan naon atuh. Sugan we ngadu nasib di kota mah orang rada ngenyat meureunnan hirup teh. Iya, Brad. Orang pernah ngadenge cek ustadnya nu ngaranna ngadu, Brad. Rek naon wae bentukna, carana, tuluy di naon nu diadukeunana, eta teh haram, Brad. Mending di lembur. Tiis. Di kota ayeuna ngadu nasib geranya. Haram. Please os. Ya. Ngadu nasib teh lain judi teh. Ngadu nasib teh urang neangan panasaban di kota. Neangan usaha di kota di lembur mah anjir usahana naon ge leutik duitna. Ai di kota mah meureunnan rada badak buruh oge. Ngarti teu duitna rada gede meureun. Kaharti asli sih, Brad. Kaharti pada tadinya nama. Gitu atuh. Ngan anu pake masalah deui, Brad eta. Kan di dinya engke teh meureunnan menang duit gedenya. Kumaha lamun segede panto berat mawakna. Kudu dibelahan meureun di lembur leutik-leutikeun mirip. Dibelah ku aing sirah eta anjir Kosim. Sieu teh rempak-rempak deui ieu sirahna aing si Kosim ieu. Aing curiga si Kosim mah anjir sirah hungkul aing jero nama eueuhan cek aing mah copong jero nama. Opong ning apa teu. Parah aing Kosim ieu. Brad, ari didinya karena olahraga, Brad. Resepna karena bidang olahraga naon, Brad? Jai orang mah berenang. Olahraga renang orang. Yang lain, Brad. Eta, Brad. Cenah, Brad. Ngabohong ka pamajikan ge, Brad. Eta cabang olahraga keneh, Brad. Bang olahraga naon sih teh? Ya cabang olahraga bela diri, Brad. Dikaino ieu pikiran saroceng. Tapi dah heueuh saroceng. Sawaya. Ha bisa wae ya daun pulus ya anjir merang. Heeh benar. Cabang olahraga bela diri tinju bebas. Benar. Aceng mah resepna eta nya. Nya, Brad. Parah saroceng.